aturan apunten anu kasuhun kasadayana aduh nodong apa cing urang cicingkeun heula anu kosong gede anu kosong gede aturan pangantin pamangget aturan urang ulah kuat sing urang sadikeun dina kursi dia di payun kasih ka dieu ya ibu haturan kasep haturannya sararegit dengan tadi orang kota sararegit pengantin istri kemana cici aduh pada pengantin aja kemana salah benar sadai ada WA salam adio salam ada pasangan salam benar salamnya asupkeun jadi kana sapukeun arti deh aduh apa itu rada kasana ya leuwih jeung supi atuh kameramen dek salam heula ieu ka panganten cing sing salam kasep cing ayaan kitu cing urang kok celakeun ayaan kitu cing alah apa kok celakeun cing cing bukan bah urang buka hiji dua tilu opat lima enam tujuh delapan kasih ibu dah cici
berat bedanya alhamdulillah jajaku perlu harus kasih roh ibu atur rohnya kasih bapaknya gitu kasih bapaknya ada bapaknya aduh Gusti ya cipta rasa cipta isi rasa di arung ya ipin ipin itu kawan isi asik karena kamunya di kau dah bangun celaka itu cing kupingkan ayahan ayah aja ibu bangun celaka ibu dah bangun celaka alah kita mana wadah kau celaka ibu ayahan ayah aja ada apa sih ada cara deh ke pengantin enggak ibu ramah nanti pengantin istri mundur lagi dia cip lagi loh cip tak rasa itu rasa dirawok itu ingin cuma itu kawan sih kita ayah aduh nuhun kayak itu aja tolong ke cina menjar gue aja oke lah oke kalau Bismillahirrahmanirrahim. Rasa itu rasa dirawang itu. Abah yang jadi gelanjang gedapnya atur nuhun ibu gajah dayananya iya teh abah teh hoyong sebelah jape di ditu malum di Cisewu abah oke zamin dah iya teh di daerah piket di ditu bapak-bapak kenal henteu sareng akidah semua dah pada ditu pilih aya putu nanti pada ditu dah nya pajaga adi Kang Wahyu di pada ditu cara dalamang gitu dah aya ibu Evi di pada didinya ya alah Gusti cik hoyong ngarokok heula ieu teh kebaduan da siapa hoyong heueuh lah alah anjeun andalang ya ngarep barogahna we kadinya ngarahe dalang didoakeun nya singgra nyanyung aduh Gusti nu agung ada goreng aduh ampun dah mudah-mudahan dijabah aduh iya mah aduh angkeun teu pager di para biaga ya cing hoyongnya sebelah aya sebelah cing aduh rek minda deui we kadang aya kitu azan dina pesak lamun daya ayo kadalang minta di kadalang ya dalang cenah pejana boga rogo garam beureum ukur boga bensin da bungkul tuh katingali dah otak atuh kadinya Gusti dalang ngeurewas we Gusti nu Maha Agung jeung nyentak sagala aduh bari nuwat heula ieu ka ibu-ibu sadayana ieu abah teh direncangan ku artis abah teh di Kota Kemang Bandung Neng Nur Septiani gerang ke sakidak deui urang jelukannya ku abah ngan lamun artis abah mah lamun teu disawer tara goyang abah nya nu panjang jangwak tata aduh tadi nama dek di barang arengser ku abah dek barengan alah haturan lecek ya jangwakna aduh
agung aturan padu hapunten nya jeung dek nya sebelah sakedap urang ngadengeran si Neng Nur ge kade lamun teu dicecep sok tara goyang artis Abah mah jeung kade ulah aya nu bogoh ka artis Abah ieu kade kana mana pangantin pameget tong bogoh di ka artis Abahnya bapaknya itu dicare ku Abah teh juga nerbab kita pabadeng dicare ku Abah teh dalam gesarwat teu meunang da eta mah Abah nya cik urang tong wari ngaheureyan ka si eta si eta mah galak sia ing lah urang telepon heula lagi ragu Abah aduh mana HP Abah Gusti nu Agung HP nu Abah ka mana Gusti nu Agung badur mah anu harade lah mana HP Abah jing namudeul agat ieu HP ade ku rokok we HP ulah ku ieu alah HP Abah mah ieu bentuk nang bedog cekok gitu iya urang ade cicing ya cing kurang halaugeun gerak nomorna urang ajukeun nomorna kumpul di 085 237 harga cabe keur turun ayeuna mah harga bondeng oge 2.500 wah aya nyamuk ya artis apa di mana ke digelis iya yangku di mana belekok Samidin ala di mana halo gaya belekok Samidin aduh Gusti dah ada eueuhan deui alah eueuhan jing pangeusiankeun kuotana ieu ka ibu-ibu mereueuh kuota anjing 5.000 we atuh jing sok ka dieu sok pangeusiankeun kuotana meureun kosong kuotana ieu teh HP Abah cingan 5.000 we cing sok 5.000 ning pangeusiankeun lain di oge pangeusiankeun kuota keur meuli kuotana ka arti teu keur meuli kuotana sabaraha nomorna 2 bejeun nomor ya pasti bakal tahu geus dipang meulikeun kuota mah 50.000 kira ya nomorna sok asup ke nomorna nomorna jika anu harewaskeun ka Abah ka dieu harewaskeun ka Abah 0817 4500 tahun 1400 tahun 1845 merdeka negara Indonesia halo nya ayaan artis apa hari geus mah kuotana aya ane kira hanya nenek gelis di mana aduh dia di tukang kene Abah aduh sekali dia kira sok neneng nyebut Abahna menikah merdu gitu Abah aduh Gusti nu Agung pasti gelis si mah alah aduh sabar pasti gelis kades yang payit tong bogo ka artis Abah sakali deui halo nya cing urang haleuangan heula geura ku Abahnya urang kakawenan cik kakawenan hanya iya anu gelis pojokan di mana kirihan jenayana gelis ia akan jadi bengsosok yang gelis diam di mana kirihan jenayana gelis yang kadia sakudeng gewat akan rek merepepeli gelis merepepeli gerasa bat
Bandung ye alah si ambu alah sok goyang ke dia heula
atur nuhun kasepuhan atur nuhun ka ibu ajat bapak ajat nuhun ya balik gitu sok ngejepret ngebinti ka abah teh balik penting Paulis oh lain pajargeun cenah dina hiji waktu abah teh heuy ka pamajikan teh kasih jalan cing teh abah teh aya mah dek pengajian moal ngaji moal nabeung jeung pentingna ari balik teh ditanyakeun nya mana idanganna cenah pan ieu beda eta mah idangan tinu nabeung lain idangan pengajian da idangan pengajian mah sok ditulisan cenah eta mah ustad cenah gitu ieu mah lain sia di papai padukan teh ngawadul teh di papai pajargeun teh dek pengajian padahal mah dek nabeung penting sebelah Kastu kang bohong akur gitu teh. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kuku sukma bebitan aji ning menyan aji cari pangabakti sukma pangawasa. Sing asupkan dulu sing Sang Wisnu Siau Nur masing jauh pangdulkeun masing gapina yang menghareupi ieu tempat rek dipake ku kaula jeung ku anak-anak kaula. Titip kaula ka sadayana mugi-mugi sing urip kersaning Gusti waras ku kersaning Allah taala. Urip waras. iya lamun batur oge di mana-mana ge lamun nyebutkeun waras mah anu ngajampe teh taran mereka tarik-tarik ping kitu sia sepeur ajar tanyakeun ka Paiin sok di dieu dari ngaraka dingin ku para dedemit anu bisi para dedemit nu bararongi gitu sok abu bisi para nayaga bararongi sareng para dedemit bararongi gitu bisi ngaraka dingin sok urang ngaraja heula Sok kenyawa. katampian gesan mandi kalewi sifat tahunan leuwih nu ngaruncang diri sakibari rek muru-muru ka pajajaran bangan hayang ulang padung dengan barang jeung ciptaan
kan di langit sembang kapkan kawasan sir cipta rasa-rasa isun roh isun roh nira tekulas tekasih ingben cuman tene tekulas tekasih si asih karaka badan kaula Salun kamanggung nada payung bulu kukus salun kamanggung nada payung kabataran nada suka pun paralun kabatara negara jak batari negara suci batara pengeraksak jagat batari penghurip bumi pun paralun kasena panyegeut leuleuh kabanyu pangusap sukma kacai penghurip diri kalemah panggudang rasa pinjamaneun geuning da ari bulan pijamanun rari bulan sing urip sing waluya aduh Gusti Magung berang peting panganten blam-blaman ayo jing naon dedengan teh teh berang peting mang badeng blam-blaman segitu lain aduh ya sosial lawe alah Gusti itu cici sosial sok siapkeun aparada yang panganten sok urang siapkeun di paling panganten pamungkas ka paling itu heula nya